Geus jadi kebiasaan ayeuna mah si Sujanang teh teu weleh nunungguan lanceukna balik sakola ari pajarkeun teh hayang MBG na AA cenah oge. Yeung ari pek teh MBG ayeuna mah menikot loba. Si AA ge meuni riweuh hari weus-weus tingali mamah cenah poe ayeuna mah loba MBG na oge. Mamah tapi ieu teh cenah MBG ajang 7 poeun. Jadi maksudna teh ajang saminggu ka hareup mah moal dibere MBG. Cikan atuh hayang nyaho jerona ari saminggueun teh MBG na naon wae. Tah nu kieu we mamah eusina namah cenah. Eta nu riweuh mah abong tara meuli nya mamah cenah tingali susuna ge meuni nu gede. Tu eusinana teh aya roti jahra 2, aya roti tawarna 1, jerukna we eta teh jeruk laleutik kitu teu apal jeruk naon ngaranna. Ditambah we jeung keju keju rencengan geuninganan jiga nu di warung. Ari loba kieu mah makna ge sok hayang ngasaan atuh. Cikannya mak menta rotina nyakop cenah oge tapi ieu teh ulah dibeakeun sakaligus ayeuna. Urang simpen cenah oge sawareh ajang opi-opieun engke peuting. Nya seug we kumaha AA emak mah da geus puguh merekna ge lain jang emakna. Tapina alhamdulillah aya ajang nyelangan supaya budak teu jajan teuing.